Teu mayar aing geus janji 2 minggu anjir aing geus sabulan aing. Aing coba butuh teu cara nginyeupna babal teh. Hari aing nginyeum mana juga naon ku aing telepon sia. Anjir, teu aktif. Wah. Balik ieu mah nyana ieu nipu ka aing ieu masih mau ieu. Susul ku aing ka imah carana kieu mah. Kurang ajar aing teh cara keur butuhna di ngesot. Cih, aing panggil jeung sarkum ieu mah aing tagih ieu. Bener heula. Kumaha hari dinya diteleponan ku urang teu naon itu tengah jawab ngahaja ieu dipaehan euy. Boro-boro paehan bawa edan telepon kana seeng meureun pan HP na ge eueuh dijual. Hari urusan aku mah tuh aing tadi nelponan didinya teh kumaha pan boga hutang ka urang teu cara minjeumna anjir. Ieu we urang mah pokona mah teu hayang nyaho ayeuna kudu aya. Aing butuh pisan euy ul. Aya dinya teu cara nginjeumna euy. Aduh, Aing jadi bingung. aing ku pokona teh hayang nyaho aing kudu aya poe ayeuna ul. Aing pamajikan dek ngajuru euy. Duh, kela. Kumaha lamun ku seeng bayarna? Keur waduk seeng da aing loba seeng mah tuh. Panutuan di mah eueuh duit mah eueuh. Seeng aya geus ku seeng anu mah dibayarna. Ai seeng sabaraha hargana pan sidik seeng mah syukur paling 50.000. Pan didinya teh boh hutangna 200.000 ka urang teh ul. Duh, bingungnya euy kumaha. Aing teh hayang Aduh, nyaho, anu mah aing- seeng jeung langsung tadi tamahan arek teu. Tuh aing sudi loba nu kitu mah aing sok pokona mah aing hayang ayeuna duit teh pada naon-naon kumaha, aing ayeuna pokona mah. mah. Sugan payu aing HP ye kejual ku aing ah. Aing lumayan keur teu boga udud jeung bako aing mah euy. Nah, siga si Maul jeung si Sarkum. Siga parasea euy. Pan pokona mah urang teh hayang nyaho. Eueuh, Aing ayeuna kudu aya. Ada lamun urang eueuh rek kumaha coba. Aing teh hayang nyaho. Nah, ul kalah dinya jeung ngamak anjir. Pan sia nu boga hutangna ka aing ge. Bayar angguran mah lain ngamak euy. Pokona mah Asli eueuh pisan eta mah. aing pokona mah kudu aya ayeuna pamajikan Naon, aing. saya teh mau. Ieu nagih duit, duit can aya eueuh diberek ku langsung ku seeng embung. Ieu teh saha ieu teh boga hutang Si saha? mau. Jadi sarkum teh nelponan dang ka urang teh yeuh. Urang teh can aya duit. Urang teh udah teu aktif poe, pan HP na ge eueuh dijual. Enek mayar hutang ti mana pan eueuh dibayar ku langsung embung ku seeng embung pan ku urang teh bingung urang Geus ieu. ayeuna mah Sarkum sia teh bare waktu atuh euy. Aing geus kurang kumaha dang. Ieu jeung saling para teman mah atuh kudu aya kebijaksanaan sia teh. Oh, aing pan lamun teu pamajikan aing rek ngajuru pan pamajikan aing rek ngajuru ayeuna teh dang. Cing kumaha solusina aing. Kumaha ieu aing bingung geus sebenarnya bingung jual-jualan deui. Jeung katel mah di imah oge. Hayang duit aing nu pentingna mah. Aing padahal dijual ku aing HP teh. Tapi da karunya anjir atuh da oke mah. Geus rek kieu aing mah teu aing mah yo nya. Kumaha cing sok? Lah gitu-gitu mah. Ya HP teh kudu aing ye nya. Cek dijual yo tadi nama sia teh. Geus aing tong merasa deui nya. Yo HP si keur sia. Heeh, poe bayar hutang ka dia mah nya. Ya HP-na lunas Dibayar, tah ya. hutangna. Heeh, Oh, geus geus lah. bae lah. Ayo lah, dadah. Atuh salaman yo. Salaman, salaman heula pohon nuhun ieu. Geus mere HP Ada aing tah. teh kudu sasalaman jeung di dinya dang nomeureun. Dinya pangmaerkeun sok. Aing nuhun pisan dang dipangmaerkeun tinggal si laing jeung si Maul nu bawa Bos. hutang. Sabodo aing mere kumaha ge. Aing asal lieur teh euy. Jadi hutang batu dibayar ku aing. Terus ari HP aing. Kumaha atuh euy? Duh, aya gini kieu di.